Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan rahmat sareng magfirati mantena urang tiasa riung mangpulung dina ieu riungan kalayan kawilujengan. Bapak, Ibu, kalih rencangan sadayana nu dipihormat. Dina danget ieu simkuring bade mendar pasualan bahaya narkoba keur para rumaja. Ieu pasualan teh kalintang saena ku urang sawalakeun jalaran beuki dieu jalmi teh seueur anu konsumsi komo edarkeun narkoba. Keur naon narkoba digunakeun keur jalmi? Jalmi ayeuna mah seueur anu ngedarkeun narkoba paranti dijual atawa diedarkeun ngarah loba duit. Simkuring gaduh pamadegan yen narkoba teh bisa ngabahayakeun jeung ngarugikeun diri sorangan. Di antawisna hiji, masa depan para rumaja di Indonesia teh jadi suram. 2. Teu bisa ngabagjakeun keluarga, agama jeung nagara. 3. Kacanduan anu bisa nyieun jalmi teh teterusan ngonsumsi eta narkoba. 4. Bisa ngakibatkeun kamatian. Rupina eta pamendak simkuring sapara kanca. Mangga ayeuna simkuring ngahaturanan rerencangan sadayana dili aya nu bade mairan, nambihan atawa nyimpan. Sumangga dihaturanan. Hatur nuhun ka pamair ti rerencangan sadaya, tina sawala urang nembe rupina tiasa dicindekeun. Yen anu penting teh nyaeta kasadaran urang ngarah teu ngagunakeun narkoba anu bisa ngarugikeun sorangan. Bapak, Ibu, kalih rerencangan sadaya anu dipihormat, rupina sakitu anu tiasa kapindangkeun dina ieu sawala. Hatur nuhun kana perhatosanana, ti sadaya hapunten bilih aya kalepatan sareng kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.